Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para manco warsalam durnya para manco mania di mana wae ayana. Wilujeng sonten wilujeng patepang dangu deui sareng akinya di acara dongeng Sunda anu dipancar luaskeun ti kandaga manco mania YouTube. Pamirsa sadayana kumaha daramang? Alhamdulillah upami daramang manya. Mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan kesehatan lahirna sinareng batina, jembar manahna, gampil rizkina, oge lancar segala rupi urusanana sarta dipaparinan kawaluyan sareng kabarokahan. Amin ya robbal alamin. Urang ngeureuy deui pamirsa raskeun hanca nu katunda nyaeta lalakonna Wiratama si Jawara Gunung Salak anu ayeuna teh ngalakon dina jejer carios nyaeta Jagal Alam Akhirat bagian anu ka-5 atanapi episode ka-5. Kumaha lalampahan Wiratama salajengna urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Kangge anu nemean manco nemean pisan ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah sasakan tuni subscribe wae nya ditoel palebah teu loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki boh ka Facebook, ka WA, Instagram, Telegram sareng anu sajabana deui. Hatur nuhun. Urang paheyeuk-heyeuk leungeun ngeureuyeuh bari nikreuh lalaunan tapi pasti nyaeta dina raraga ngamumule seni dongeng Sunda supados tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Urang amparkeun deui sama kabuitanana parsamakna sor bajigur sareng awugna mah kaparayun sadayana prung Karagang kubana cek Jawara dampal maut ngagerok mere parentah tuluy ngablesat lumpat ngudag Jagal Alam Akhirat dituturkeun ku Slangi jeung opat urang anu sejena. War shoot ter puluhan jam paring harita ting belelesat ngahujanan karah Jagal Alam Akhirat anu harita awakna keur ngalayang di luhur. Bari ngalayang di luhur manehna teh cicing leungeunna ngebutkeun jubahna wut trak puluhan jam paring teh nu ngarah kana badana harita pararotong kahanca ku galumang angin tenaga jero anu kaluar tina kebutan jubahna. Tapi acan ge bisa narik napas 2 jam paring datang leuwih gancang tinu tadi. Jagal Alam Akhirat teh kadenge ngagoak 2 jam paring nancep dina leungeun jeung dadana. Awakna ngalayang ragdag tapi gesit manehna salto sababaraha kali kalayang curalit jeleg. Awakna bisa turun di saluareun benteng paguron. Gancang leungeunna nyabut jam paring seret jam paring bisa dicabut getih ngaburial dina tatuna. Pelawar siut cerup jam paring teh dibaledogeun kadua urang jalma anu ngudag kaluar ti benteng paguron. 2 urang eta ngacungkal rubuh bari dada jeung beheungna katir ku jam paring. Blesat bae Jagal Alam Akhirat ngablesat lumpat ninggalkeun eta pentempatan mapai jalan lembur Jatiwaru. Udah deui kalolos manehna geus ratu moal bisa kabur jauh udah. Jawara dampal maut harita gogorowokan mere sumangat ka batur-baturna. Atuh anu sejenna ting belelesat ting kolebat lalumpatan ngudag Jagal Alam Akhirat.
Kayaan peuting anu tadina poek jeung simpe teh jadi rame pahibut, jalan lembur Jatiwaru jadi caang mabraku puluhan obor. Kayaan jadi paciweuh ku gorowokna puluhan tokoh pasilatan anu ngudag-ngudag jagal alam akhirat. Si Kurudung alias jagal alam akhirat beuki narikan lumpatna. Blesat. Manehna ujelang-ajelang ti hiji tangkal ka tangkal anu sejena tapi gerakanna rada kaganggu ku sabab tatuna lumayan parna. Getih terus ngawor-wor ngucur tina tatuna. Manehna ngaranna eureun heula gancang leungeunna notok kana sababaraha bagian awakna pikeun ngeureunkeun getih sangkan teu terus ngucur tina tatuna. Aturat getih teh saat saterusna jagal alam akhirat ngablesat lumpat deui leuwih tarik nuju ka sisi lembur. Sabab kadenge sora lengkah-lengkah jalma nu lalumpatan beuki ngadeuketan ka arah dirina. Kocapkeun harita di tengah-tengah hiji leuweung leutik anu ayana teh teu jauh ti lembur Jatiwaru. Aya saurang jajaka keur diuk nagog sorangan ngahaneutan awakna di hareupeun durukan. Eta jajaka teh tayalian Wiratama. Wira teh boga niat meuting neta leuweung peuting harita. Bari si duru Wira ngahulang tarangna kerung mikiran kajadian anu geus kaalaman ku dirina. Nah warga lembur teh nuduh aing iblis saus getih. Tapi ka aing dibeberik sagala rupa rek dipaehan. Sigana kajadian anu karanapan ku aing teh aya patula patalina jeung tiwasna sakabeh pangeus lembur anu kamari kaliwatan ku aing. Lamun kitu bener kanyataanana, hartina dunya pasilatan teh keur genjleung ieu teh ku ayana munculna Rajapati. Tapi kunaon warga lembur nuduh ka aing anu teu apalna naon. Bisa jadi dedegan atawa dangdanan si Rajapati teh mirip meureun jeung aing. Nya bisa jadi kitu. Keur kitu Wira teh curing hak sabab ceulina anu seukeut pangdengena ngadenge sora lengkah jalma anu ngadeuketan ka arahna. Gancang Wira mareuman durukan. Saterusna mah melentingkeun awakna ka luhur hiji tangkal anu buni nu hieum curelat kalayang cele. Di luhur tanggal eta aryani tenan ka arah datangna sora lengkah. Teu padilila mucunghul saurang jalma nu leumpang bari rampeolan. Beungeut eta jalma teh teu jelas katempona sabab sirahna buni di kurudung hideung. Eta jalma bari sosolontodan ge lumampah nuju ka lamping hiji pasir anu teu jauh di tempatna Wira cicing. Kawas nu tatu lengkahna gejed jeung teteteg gerentas Wira dina hatena. Manehna di kurudung kawas aing sawaktu harita dikepung ku warga lembur. Boa-boa ye manehna aya patula patalina jeung Rajapati anu keur ngagenjleungkeun dunya pasilatan. Wira jadi ingat kejadian di warung sangu harita manehna anu di kurudung kawas eta jalma disangka iblis haus getih. Aing kudu ngudag manehna, aing kudu neang keterangan. Gajleng Wira ngagajleng turun ti luhur tangkal tuluy ngolebat lumpat pikeun nyusul jalma anu di kurudung. Kisilah
eureun heula wira ngagero sawaktu geus deukeut jeung jalma anu diudagna. Jalma anu dikurudung teh anu taya lian nyaeta jagal alam akhirat ngarenjag reuwas. Sabab teu pupuguh aya anu ngagero ka dirina di tengah leuweung anu simpe. Jagal alam akhirat ngeureunkeun lengkahna lalaunan manehna muterkeun badana yang hareup ke arah jalma anu ngagero ka dirina. Jagal alam akhirat molotot sawaktu nempo dangdanan wira anu mirip jeung dirina. Sarua di kurudungna. Sanjeun. Kadenge suara serakna tumanya ka wira. Wira ngendoran kurudungna sangkan beungeutna katembong jelas, beungeutna nu tiis jelas katempo ku jagal alam akhirat. Tetepan wira teh kawas anu nembus kana panonna. Sakadapan jagal alam akhirat teh ngarasa ragu. Saguduna kuring anu tumanya ka anjeun. Saha anjeun? Wayah kieu kulayaban di tengah leuweung. Cek wira kalah malik tumanya. Kurang ajar. Jagal alam akhirat katempo ngadorongkeun dampaleungeun katuhuna ka arah wira. Hiuk gelebug seor wu. Aya gelombang angin tenggelan tina jero anu kacida tarikna ngarah ka badana jawara Gunung Salak. Wira ngagebeg sabab teu nyangka sama sakali jalma anu kakarak papanggih jeung manehna eta langsung bae narajang kitu ka dirina ngagunakeun tenggelan anu sakitu hebatna. Sigana bae jagal alam akhirat teh boga niat nandasa ka wira ku sakali teungeul. Tanaga sakti anu ngancik dina awak wira langsung hudang. Sabab ngarasa lamun aya tanaga jero sejen anu ngancam kana diri jalma anu diancikanana. Awak wira langsung mancarkeun sinar bodas semu perak bari di bulan ku halimun ipis. Leungeun katuh wira ngangkat hiuk hut tanaga sakti sama gabulan kaluar mapag kana datangna tenggelan tanaga jerona jagal alam akhirat. Sok hut belum buer. Sorang ngabledug kadenge sawaktu dua kekuatan teh bentrok di tengah jalan. Jagal alam akhirat kadorong mundur 5 langkah ka tukang. Paromana katempo reuwas. Manehna teu nyangka lamun tenggelan saktina aya anu bisa mapakan malah mah karasana leuwih rosa dibandingkeun tenggelanna sorangan. Tapi ka ngakibatkeun dadana karasa eungap sarta leungeunna sing sireumeun. Awak wira beuki mancarkeun sinar bodas, halimun beuki nganelan, hawa tiis nerekab beuki karasa nyecep kana awak. Sakadapan awakna jagal alam akhirat teh ngadeg-deg kawas anu kabulusan. Jagal alam akhirat gancang ngarahkeun tanaga jerona saterusna ngagajleng ka arah wira bari ngabebadkeun cakaran leungeun katuhuna. Hiuk sauk pros. Samran cakarna jagal alam akhirat ukur ngabebad angin sabab wira rikat ngagiwar bari langsung malas ku babukan leungeun kencana. Hiuk sauk brak kerekek kubrak. Tangkal jengjing anu kahancak ku leungeun wira langsung ngadorok-dok rubuh sabab lawan nama kaburu ngagajleng ka sisi. Jagal alam akhirat ngagerem manehna maju deui. Ngahujanan wira ku tenggelan tarikna angin ting darius nyamran sakujur awakna wira tama. Wira ngagajleng mundur nyingkahan tenggelan anu ngarah kana jalan getihna. Saterusna dua dampal leungeunna diayunkeun hiuk wut wut. Dua gelombang angin tarik bari jeung sati salju ngadius ka arah jagal alam akhirat. Jagal alam akhirat katempo ngaranjug manehna gancang ngajaul ka luhur tuluy salto di luhur. Brak tiger dorok dok kubrak dorok dok kubrak. Dua tangkal kai badag satangkep jalma dewasa
rubuh kahanca ku jurus ngagebah laleur ngarubung pinang milikna Jawara Gunung Salak. Tiluhur jagal alam akhirat harita Nyirorot tarik beri metakeun jurus anu katelah Rawu Setan. Dua cakarna ngababat bareng beri ngacuit tarik meulah angin matak muringkak bulu punduk anu ngadenge. Tapi Nawira rikat ngawangun jurus nyuaikeun sereh ngorehkeun laja. Dua leungeunna nakis kana babadan dua cakarna jagal alam akhirat dibarengan ku ngayuna suku katuhu anu ngarah kana palangkakan jagal alam akhirat. Hiuk wudut tes sewuk jabrod. Jagal alam akhirat ngagerung panjang, awakna ngampul tuluy ngagedebut labuh ti beubeut kana taneuh. Saterusna dug songkol dina taneuh anu aya jukutan bari dua leungeunna nungkup kantong semarna anu ngadadak kalecina laleungitan. Tapi kitu nate ukur sakedeung jagal alam akhirat mibana kekuatan anu di luar sangkaan Wira, manehna lalaunan nguniang hudang bari neuteub seukeut kawiratama. Bari ngagerem manehna ngablesat deui maju narajang karah Wira. Nu tarung teh beuki ragot, silih gempur silih tarajang. Kayaan leuweung leutik anu dipake ijen patutunggalan kedua urang jalma di kurudung. Kayaanana jadi paburan tak acak-acakan, taneuh lidik bari nyareleblok, tetangkalan radubuh jeung para reunggas. Batu-batu barilah halalancur, sora durdarna ting dorok-dokna kadenge pilih genti. Sabenerna mah kakuatan tanaga jero jagal alam akhirat teh aya di saluhureun Wiratama. Tapi kusabab Wira nakancikan ku tanaga sakti samagah bulan jadi Wira anu katempo leuwih unggul kakuatan tanaga jerona. Jagal alam akhirat teu nyangka sama sakali lamun di tengah leuweung eta manehna bakal manggihan lawan anu kacida tanggohna. Leuwih ti 50 jurus Wira can keneh bisa dirubuhkeun ku jagal alam akhirat. Jagal alam akhirat ngagajleng mundur pikeun ngarenghap narik napas heula tapi Wira teu mere omber. Nempo musuhna mundur Wira kalakah ngablesat maju nyampe ke arah jagal alam akhirat beri langsung matakeun jurus katuncar mawur. Beurepna Wira teh pilih genti ngahujanan sakujur awakna jagal alam akhirat tenggelan merul kawas hujan silantang. Angin ting Darius tarik naker berjeung tiis kacida. Jagal alam akhirat ngaranjug manehna gancang ngayunkeun leungeunna pikeun akis serangan musuh sawa pamohalan pikeun dirina nyingkahan serangan lawana. Hiuk hiuk duguk celeng. Awakna jagal alam akhirat teh maceleng tarik katukang kawas daun garing anu disapu ku angin badag. Getih nyamur tina bahamna. Kedebut awakna tibanting tarik kanat lemah. Tuluy ngagibrig kawas anu kabulusan huntuna noroktok. Nahan hawati anu ngaraksuk kana sakujur badana. Wira ngangkat leungeunna sigana bae Wira yakin lamun eta jalma teh jalma jahat. Jagal pati anu nandasa pangeusi lemur. Buktina ditanya hade kalahkah Malik Narajang rek maehan ka dirina, jadi Wira rek sakalian bae ngabasmi eta iblis. Tapi nangadadak aya sora nu ngagerok. Tahan heula. Disusul ku sora lengkah-lengkah jalma nu datang ka belah dinya. Loba jalma ting garajleng mucunghul ka eta tempat. Nu bieu ngagerok mah nyaeta tayalian Jawara Dampal Maut alias Jargaulawa anu mimpin para tokoh silat ngaberik jagal alam akhirat. Jawara Dampal Maut ngagebeg neuteup ka Wira anu papakeana sarimbag sarua.
jeung jalma anu keur ngajongkeng bari ngagibrig kawas anu muriang. Hatena jadi ragu jeung bimbang sareng curiga bisi bae saduana teh jalma anu sabalad. "Saha anjeun gesilah?" tanya Jawara Dampal Maut ka Wira bari neuteup beungeut Wira anu katempo tiis. Ngaran kuring Wiratama. Jalma-jalma menyebut kuring teh Jawara Gunung Salak atawa Jawara Bajigur Sakti. Walon Wira kakarak harita Wira teh nyebutkeun gelarna sorangan, ieu teh sangkan teh jadi salah paham. Di antara jalma-jalma anu harita kakarak datang, "Jawara Gunung Salak, Jawara Gunung Salak geuning, nya Jawara Gunung Salak euy, Jawara Gunung Salak, Jawara Bajigur Sakti nya." Sabaraha urang ting gerandeng nyebutkeun gelarna Wira. Tapi Jawara Dampal Maut teu percaya kitu bae, manehna hati-hati dina mercaya omongan jalma anyar pinanggi. Komo jalmana sarua dangdanana jeung jagal alam akhirat. Wira surti pok nyarita deui. Sing percaya kisilah. Kuring lain baladna atawa baturna jalma di kurudung eta, sanajan dangdanan kami teh papakeana sarua. Kuring udag manehna sarta ngarubuhkeunana sabab curiga kana gerak-gerikna. Ditanya hade manehna kalakahna rajang hayang nandasa ka kuring, nya kapaksa ku kuring teh dilumpuhkeun. "Alhampura Jawara Gunung Salak. Kami teh ieu teh kudu hati-hati sabab para jagal alam akhirat teh dangdanana sarua jeung anjeun," cek Jawara Dampal Maut. Jadi lamun kitu mah jalma di kurudung teh leuwih ti hiji. Kami boga keyakinan kitu sabab sawaktu kami yang hareupan manehna sabaraha poe katuka. Di lemur sejen ge aya kajadian anu sarua didatangan ku jagal alam akhirat bari ngamuk nandasa saha bae nu aya di jero lembur. Wira ungut-ungutan dina kayaan kitu corelat kolebat sle. Hiji jalma datang ka tengah-tengah leuweung eta, di tengah-tengah jalma nu loba. Eta jalma teh si oreng mah saurang awewe tengah tubuh, di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun gencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eueuh kabeneran ieu teh ngidar ka leuweung ge. Dede peuting-peuting loba jalma ieu bari jeung rame. Caraang loba ober. Aduh. Sieuna memujak kieu ieu dagang ieu kapeutingnakeun. Sok ieu balarea sadayana ieu aki abah ieu akang ieu. Sok jana-jana heula aug. Tah da waktosna ge sep geura. Yeuh aug ibi teh amis raos kareueut matak dedeyeun pokona mah yeuh. Tah ieu naon cing tadi na boboko eta teh urap jagong. Raos gurih matak wareg sok jana-jana heula. Mangga. Dede. Pohara pemirsa. Kuno rojolna bisar wijem urang cekapkeun heula teh nya dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana di mana wae ayana lampahan Wiratama dina lakon Jagal Alam Akhirat episode ke-5. Cak urang teu heula di handeuleum sieum geus sampureun urang tunda di hanjuang ciang geus sanalaeun urang sampeur di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Anu satia ngantosan, satia ngadangukeun, satia ngarojong kana padaran aki hatur nuhun pisan mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Panginten sakitu heula nu tiasa kapihatur. Aki namit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.